guys. Welcome back to my Barantap Channel mempersembahkan zaman dahulu kala. Ya. Bahwa lama kan zaman kerajaan. Ya. Zaman kerajaan eta aki urang Lagi nanti dinya tuh. Bakumis. Bakumis yang pasunarian teh ya baheula jadi iya mana? Tentara. Lain tentara. Legion. Lain. Naon sok ge naon? Tukangin parahu. Pelaut. Lain. Bayar ah. Pelaut. Jadi mana kerajaan mana? Raja terus Pasor. mana teh? Pati naon? Patih. Patih. Jeung pati jadi jeung nunjukkeun Tangan kanan raja. tangan kanan raja. Kan di kerajaan baheula mah kerajaan naon poho deui? Cicing teh di tengah-tengah ieu ai mah jadi naon disebutna teh nya tengah-tengah laut itu pulau di pulau tengah pulau baheula. Zaman kerajaan baheula nu baheulana pisan itu tahun sabaraha lah urang ikan aya. Cenah ini. Heeh, cenah ieu carita aki baheula. Tah, di suatu saat eta raja datang ke aki urang. Maneh oh ayahna enak ditugaskeun. Cek aki urang teh. Siap, raja ditugaskeun naon? Balam bahasa Sunda, itu bahasa Indonesia. Ditugaskeun naon? Abdi. Maneh wayahna aya tugas ti raja nya. Aya tugas naon? Geus lila harta peti anu berharga di luar pulau urang can diteang kumaha carana cenah urang bisa ini di pulau ieu jeung prajurit gitu saharea. Cek aki urang nu hijina deui. Kumaha lamun nyeun parahu raja? Nyeun parahu. Nyeun parahu ditodel ku aki urang nu hijina deui teh ku Bakumis. Ayo mana naon cenah? Saan mana bisa nyeun parahu? Emal aki urang. Oh, tahu. Nah, satu cenah buat ngusul ke nyeun parahu. Pan sama sarua teu bisa. Kemul masalah raja nagor. Pokona mah teu hayang apa eta parahu kudu jadi. Kudu aya. Parahu teh. Sabulan kudu geus aya eta urang yang berlayar. Cek raja. Nah, pas kadua poena aki urang bingung. Aduh, wae nyerelek ieu. Urang nyeun parahu can jadi wae, can nyeun. Timbul masalah. Pas keluar kaingetan. Bahwa kaingetan ku prajurit. Kumaha lamun ngadatangkeun pengrajin atau nu tukang nyeun parahu di luar negeri. Ide bagus, cek kaki orang hubungi, oh baheula mah ada atuh make merpati teh make japati nya. Japati teh di suratan ini nasuguna teh. Tulis suratan. Ka mana heula cenah ieu nu alus? Thailand tulis. Keluar. Mun ku sorangan ieu bakal pilih laun. Cek kaki urang. Minimal 10 negara wang nyeun parahu. 10 negara. Bayangna 10 negara nyieun surat. Keluar Amerika nyieun surat. Keluar Jerman. Pokoknya mah 10 negara. Jangka waktu 3 poe anu pengrajin eta nu tukang nyieun parahu datang. Tah, Udah mangi surat. mangi surat teh pan Japati. Japati. Ieu cenah aya kerajaan membutuhkan. Datang. Ngariung kayaknya ngariung dibahas kumaha cara dirapatkeun menangan dirapatkeun heula kumaha cenah ieu sangkan urang bisa ieu nyeun parahu bahan-bahanna naon pan bahan-bahan mah kayu nya naon loba kayu nyeun we teh hari teh parahu ngan timbul deui masalah naon tah
Akan di Amerika bahasa Amerika, Thailand bahasa Thailand, mana lieur tapi ku bener. masalah lieur. Anu mentap palu dibere gaji ASEA tahu nu teh dimulai masalah datanya teu ieu teh apa tengah teh bahasa beda negara teh apa geus lieur deui aki urang teh duh kumaha ieu sangkan lancar nyeun parahu ieu akhirna aki urang inisiatif aing kudu meunang terjemaah anu bisa ngartikeun semua negara 10 negara bisa ngartikeun ngunang lah kita jelema lancar tanyain parahu singkat ceritanya nyun parahu geus alus beres masalah alhamdulillah clear nyun eta parahu nya dijieun lah contoh heeh dijieun parahu ye nyun parahu eta lancar geus tinggalkan waktu teh 2 poe deui sapoe cenah jangan ngecet barudak mencek urang Sunda siap komandan tinggal sadiakeun we cenah bayarana kan baheula mah tanah Jawa teh atuh wah beunghar di kerajaan baheula bang beunghar-beunghar tanah Jawa akhirna nyieun parahu jadi geus dicet geus naon siap berlayar laporan ka raja cek aki orang teh siap raja laporan diterima cek raja bari tegas raja teh bari tegas laporan diterima kata itu mana aplikasi ini enggak tahu maju kan ini cek raja teh diterima aya naon patih bahwa urang nyeun parahu geus beres siap berlayar siap berangkat karusan tujuan siap hari ini kan mah mulus si parahu teh mulus yo si parahu pas ini kan mah aman kapal teh aman pas balikeun bongkahan emas harta karun segala rupa di dia teh berlian gara raya meureun harta di dia digunukeun dibawa pan ke kerajaan disimpen lebih aman pas balikeun aya kapal musuh di luhur aya musuh ditembak urang teh diserang hulu saat ngesot ka ditu tembak 13 saat itu dan naas harupna ditembak kapal ieu beunang hareupna nyungsep nyunghid kieu cek kapal musuh teh itu wat nongengan gitu polontong cenah gitu polontong itu nongengan amun cek bahasa Inggrisnya bahasa Inggris anu nyerang ting bahasa Inggris itu bahasa naon nyerang nongengan keneh eta bom deui eta tukangna teh ditembak tukangna teh nagan gitu tah aya benderana keneh ngawir bendera kerajaan ditembak tah yeuna benderana beledog atuh soek ieu ruksak ngaralap ka dasar laut tah ayeuna nu jadi pertanyaanana aya pertanyaan masing-masing pertanyaan aya nu 50.000 aya nu 20.000 totalna bae 70.000 nu jadi pertanyaan dina ieu jero kapal aya naon benda naon anu masih utuh anu jeung anu nyesa anu berharga dina kapal ieu naon benda naon so mas aya pertanyaan deui harta karun tulang jelema atau pasina
Lain. Main naon jawabannya? Mayat. Lumayan. Mana Ya. nama? Kurang. Topi. Topi. Non? Mayat. Mayat. Mas. Emas. Tulang jelema. Tulang jelema. Pugu mah berlian. Berlian. Buktikan. Survei membuktikan. Orang tinggali. Iya anu jadina naon? Aya naon di jero ieu? Jadi baju goblok. Baju. Tuh. Jadi baju Yes. goblok. Baju. Salah ieu. Ngerti gitu. Hadiah ieu tadi jadikeun. Aduh. Bajunya. Tuh jadi baju. Nah, Ayo jero harta kapal karun, teh. baju na jero kapal. Baju gas, baju. Ayo harta karuna ka mana aing Cinggang nama di bawah.